ngahibur di TPRI Bandung Banten teh mangaya tanah anu tigri harja tilu teh paingan atuh ngaleutkeun keuing ngabanalit kemat-kemat datang Pinang sadaya pada narongtong kawin saja lindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilakna. Tuh, iya ini. Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Yes. Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marsapada. Anu dipipindingan ku silih sinir di halangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia teh diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasakur kan tenang margi lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Oh, iya iki. Kacarios di wewengkon pasanggerahan randu watangan. Yes. Di kemahna Prabu Batara Kresna hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet hamilane ajujuru Prabu Hari Murti dupi hari iku anom murti mustika senadyan anom pranyata ratus satung keming langit satang karaking lemah hamilane ajujulu Prabu Kesarwa hartos iku kesawa bisa minah rupa gengnya saperbala sewi hamilane ajujulu Prabu Padma Naba hartos iku Padma kembang Naba wadah ranyata penganggeman Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar wateke bisa ngahuripaken pati saja bani pasti doh iya ini gelar Batara tugas Mahatunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan jagat raya Pramudita iya ini anu kalarasan ayeuna Pandawa sareng Kurawa nuju mayunan perang Jayawinangun perang Bratayuda di tengah tegah Kurusetra ti dinten ka dinten iya ini seueur prajurit anu mati tamtam anu korban di medan Danalaga akibat perang yes. akibat tina judi antara Pandawa jeung Kurawa Oh, iya ini anu mamalana dulur ancur baraya beak pamili leungit pencaking masing pati akibat tina judi main dadu antara Pandawa Kurawa Laris
kaleresan pisan dina dinten ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nyata Resi Dorna Resi Kombayana guruna Pandawa Kurawa. Prabu Batara Kresna kasumpingan Arjuna bari ngungun ngangluh bingung teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Margi anu bade dipayunan teh guruna ku anjeun nyaeta Resi Dorna. Ingis kurisi rempan ku kaayaan bisi kena ku dosa samplak ka guru. Ieu nu jadi pangbaluh Arjuna panengah Pandawa. Saur nira anak panjang sinenggi eya sinenggi sabda Sumpingna Arjuna Duh. pamenteuna baketut Hasim ngalantarankeun bingung nu teu mangeh tungtung susah manah nu taya sudana sang Nalendra Prabu Batara ingis kurisi rempan ku kaayaan Arjuna lemah kasumangetanana mayunan Bratayuda.
kasepuhan Semarura Kudrapawana ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun Yai Arjuna panengahing Pandawa adi Kang Rai kapayun Kaula nundra ka Batara kunyuk sumanga ngahaturkeun semasung ke muka kunyuk panjenengan Yai puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun deing mastaka Yai nuhun raka Batara kalayan hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sumonten alit atuh saling maklum Rai kalihna ti eta sadaya-daya ti wengi keneh kaula teh hoyong nepangan teh ieu galeuh dieuneuk-euneuk hate dielek-ketek kumaha cara sareng katangtosanana pikeun ngungkulan ieu karempan kabingung anu teu mangih tungtung raka Batara wireh anu bade dipayunan ku kaula teh pandinten ieu nyaeta Kangjeng Rama guru residurna guru sadayana guru Pandawa Arjuna dugi katiasa mentangkeun panah dugi katiasa muncul di tengah-tengah masyarakat teh didikan sareng atikan Kangjeng Rama anu ngasuh ti zaman lemut sasatna ngakod-ngakod ti zaman bolon ngongklet-ngongklet jeung ngagemleng ka kaula ayeuna kaula kudu ngangkat gonewa mentangkeun panah anu kedah ditujukeun ka Kangjeng Rama Raka Batara jagakeun sadaya-daya eta janten emutan teh kan ujar meneng-meneng Gusti petengah tinira petengah atini rasain pawarna Paur ku Batara Kresna Cunuk anu dipika hariwang datang yakin Arjuna lemah dirina Yai kaula nun kaula mangga emut eta teh Kangjeng Rama guru resiko mayana anu ngadidik ngatik ti leuleutik ka kaula khususna ka Pandawa umumna ka Kurawa ayeuna kaula kedah nemakeun panah anu ditujukeun kanu jadi guru dosa kaula Raka Batara teu acan oge kaula teh mulang tarima kanu jadi guru alayan sakumaha teuing saur umum kecap bararea cenah meureun entong dina elehna ieu mah dina meunangna we moal teu aya pamujian gujrud salemur cenah meureun pantes we Arjuna atanapi Pandawa menang perang teh hasil tega maehan guru hasil tega maehan kolot-kolot hasil tega maehan dulur sareng sajabina Raka Batara Raka Batara ampun Raka Batara kajian munur di medan tempur lumpat di medan danalaga
Tibatan kaulah kirum di udak-udak dosa Raka Batara kedah kumaha yang ubaran hate mah da puguh hate dipangpalerkeun gehese Raka Batara Kakang Semar aduh aya anaknu Kumaha tos kitu wae. amoy sadaya-daya keur mah kitu katami-tami atuda anu janten kacapangan ieu tuang rayi teh putrana juragan Abimanyu aya atuda puguh kawas nangeui nok beubeurem le nyangakeun Gusti Batara ayana kedah kumaha atuh ieu ngalandongan manahna tuang rayi kaganggu wae kudu kitu kaula numpang rasa saya Leres. pisan saya lagi Kitu teh kulang. malah yakin mun Arjuna samplaka guru dina harti eta teh dosa malah bakal dilepatkeun ku Balarea Sajabi ti dosa teh doraka teh ye. anu memangna residurna tuang rama guru teh ngatik ti leutik nyusun ilmu ti lelemut dugi kayayi tiasa muncul di tengah-tengah masyarakat kalian tapis dina ngagunakeun panah teh hasil didikan residrona ayeuna ku yayi bade ditandasa bade ditembak bade diala nyawana bade dipetik patina bade dicabut umurna ku jalan ditandasa yakin dosa sampean Oh, antenan Gusti Rararaya. Biasa urung nangtung siang lumpang teh wajana. Pino dama kaulan dosa Sami wae sareng camplaka sepuh. tah kitu nu mawi nun Kumaha wae. sumuhun atuh ayeuna kedah kumaha kaula mangkaning sakedap deui ieu teh pikeun ngawangun gelar perang di Tegah Kurusetra Raka Batara Awatos tawang. tadi dieu hartina Arjuna teh teu cicing dina hiji pamadegan Dah, ceuk kacamata agama mah anjeun teh hiji-hijina jalma anu teu istiqomah jalmi luak reok dene pamanegana teh. hartina luak leok Angin-anginan pamanegana teh. plin-plan angin-anginan salira teh parantos diistrenan janten Senopati Ingalaga Duh. Leres. hartina salira teh geus jadi pamimpin di ieu pasukan di gelar perang Cinupit urang jeung Garuda Ngalayang Duh. Leres. cing bisa misahkeun mana pribadi mana hukum ari hukum teh lain pribadi ai pribadi teh lain hukum Walah. Leres. nu mawi kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana Sing kaluluhan salira sing tiasa misahkeun teh ieu kulang. ceuk falsafah nama kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kanyaah jeung kangewa raja tak kieu mamalana Kantenna. Aliarkeun tang sahateun. Kabarera. Dah. Wake gumujeng wae. Arjuna luntur ka subangetan sadayana bakatana tanya Oh tangtos.
bakal jadi teka-teki ka hamba rakyat, Sumuhun. bakal ear saja jagat, bakal jadi bukur satur, Sumuhun. kembang sarita balaria. Leres. Leres kaulanun. Naon sabab Rayi parantos diistrenan hiji satria. Naon nu disebut satria? Cing. Hiji satria teh anu kudu dilaksanakeun ku satria nyaeta jujur. Jujur. Eta. Hartina jujur teh ngadek kudu sacekna nila saplasna nya kudu cek nyana lain kudu cek lainna. Ulah disarangan kudu cari cita ya. Amanah ngaranna. Leres. Dua satria sepi ing pamrih rame ing gawe. Dabongan dina waktu di istrenan oge anjeun teh eta jiwa raga geus diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa. Oh. Leres. Lelepan. Ayeuna mundur ti medan tempur ngejat ti pakalangan hartina anjeun teh jadi jalma anu lanca linci luncat mulang udara tidak taligadan. Kumeok memeh dipacok teh. Kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngambang jangjang bar layar paur ku ombak. Oh. Pantes satria gitu. Ah. Eta. Leres. Leres kaulanu. Leres nu. Kalayan satria ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa. Hartina teu jejerih ku pati. Leres. Terempan ku nyawa. Terus diwakafkeun. Ayeuna lamun dijieun alasan sieun paeh di medan perang cing emut sanajan manusia henteu perang bakal maot. Leres. Jadi dangan. Eta. Tapi lamun make nu sajujurna hancur bertempur perlayan di medan danalaga tingali sepuh-sepuh urang dina mangsa kapungkur nyaeta dina ngorbankeun jiwa raga demi nagara jeung bangsana tega ngocorkeun getih masihan Ibu Pertiwi nyawa kadiekeun kasalamatan kadiekeun kasuburan kamakmuran jeung kasejahteraan nagara jeung bangsa. Sumuhun. Nah sabab sejarah nu bakal nyarita leungit Arjuna hiji tapi bakal datang ribuan Arjuna engke di akhir dina ngajalankeun kawajibanana nyaeta ajen juang dina dadana teh istri ngagedur Nyangkaru. teluntur ka ibunan telaas ku kahujanan. Leres. Laras Eta ulah daya deui. Sifat pahlawan deui. tadi ku akang disangemkeun kanyaah jeung kangewa pribadi ulah dicacana kana kangewa raja jeung kanyaah raja. Leres. Karesep kitu leres da lain maehan dorna aja di kapang perangan teh maehan musuh anu rek ngalah nyawa urang eta mah pribadi anjeun kadorna guru teh cing akang bade tumaros ngangkatna Gondewa ngalepaskeun panahna dorna teh dek maehan saha maehan kaula teuing hartina teh setiap jalma nu rek ngalaja nyawa kaula eta jalma nu ngamusuh ka urang nah rek diantap ai sabar di dieu teh lain ditajong kudu morongkol digebung kudu murungkut ditampiling kudu cicing tapi sabar di dieu bisa mertahankeun kana sagerupa pasoalan anu sakirana bakal ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa beh dieuna ka pribadi. Leres. Coba kali.
ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Raka Batara karena naon rupiah kasauran selera Raka Batara sasat jadi jimat parepe katampina ku kaula nuhun agan awing tah kitu yai sakali deui cing tiasa misahkeun mana pribadi mana hukum salira teh senopati tuh tenang senopati ingalaga anu bade di alam Jawa lah sanes resi kombayana sanes senop naon sanes guru salira tapi musuh taya teh pikeun ngurangan kajahatan anu aya di alam marca pada kahawakan kadoliman kamurkaan kabiadab da aing ngancurkeun kajahatan moal tiasa sapanjang dunya ngadeg rai tuh leres kaula nu takwa sakitu mangga jalankeun kewajiban cing regreg cing pageuh da akang oge moal tebih salamina akang jadi kusir kareta rai nuhun Raka Batara panuhun kaluarkeun deui ka sumangetan rai dina mayunan ieu perang Jayawinangun perang Bratayuda ieu teh waktu balitungan rai mana nu hade mana nu goreng sanes nu harti nu hade teu aya nu korban sabab eta ngemutkeunana setiap perjuangan tangtos aya pengorbanan katenang timbalan nanging panginten gumantung kana niatna sewang-sewang laras kumaha niat amal-amalan teh nu ta eta rai sagala rupi ge eta atuh ku kituna yeuna kaula maksad ngabantun pakakas perang anu aya di kemah kaula mangga wilujeng akang oge sami-sami bade nyiapkeun naon rupi hal anu kedah disayeukeun kana waktosna timbalan priyatna sareng ati-ati Kakang Semar laras nu sae mangga sami lumapah wae ugan neraya lumunur bibit neraya ngrana genera kingkang ko mundur saking pangkon nuhun Gusti Batara pangaulaan tangtosna regreg pageuh upami parantos nampi kasauran anu sarupi kitu Kakang Semar kaula oge ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka salira Kakang Semar anu ti kawit lahirna panawatu dugi ka kiwari teu weleh ngingisrik ngapi ngajaring sareng sajabina moal bade ngijing sila bengkok sinemah mangga wilujeng Kakang Kakang selain sare kitu urang ngobrol oh sae ulah Duh, kunaon kumujeng Gusti Yai Panengah Pandawa mangkap di antaranya genera kingkang sami kondur saking pangkonan nalin binulungan naon akang make gagaro segala rek hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa wah jenius akang teh mah tuh jenius
Moal ge disebut Abong Batara hartina Batara teh nyaeta pinter moal ge gelar Batara pinter dina sagala rupana ngatur siasat teh ngatur sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse beres ku anjeunna mah lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna wah geus boga akang bajai bagja Geus bukan akang otak heunya tak kitu akibat naon cing naon akang teh teh akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain inung bapa nu salah akang dewek na we meureun bedegong. teu sumanget bedegong dina Wangkala. mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu dalam akang pinter mah omongan teh moal jadi pangaripu da loba pisan geuning anak bapa teh putra-putra bapak mah seueur urukan komo lamun ninggal kaayaan Kurawa sumohon eta ngajararagona wah palolontongna akang hartina eta teh teu kadidik rohanina teu kadidik jasmanina oh kan ngan ukur di pepene ku haliah dunya wungkul sumohon eta abok eta we naon kang sakalian titah salat naon kang kalah main keleci we der parasea bener komo aduh cerita ampun Gusti nu Maha Agung komo cerita Yuda di titaku salat teh pan ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi kulantaran sakedik kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina kageroh akang keur majalmi ai Kurawa wah Prabu Dastarata cacak eta teh teu nempo panonna teh teu ningali nepi ka riab anakna teh 100 komo mun cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun neuleuh meureun teh 1000 mah tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya kang tenan eta pentingna nu mata kerahkeun ku sararea urang pigawe sumoh pancen rahayat dina program KB teh heuh oh kan tenan akang teh teh kudu sabenerna mah ararasup KB teh ih supaya sabab saja tingali we ku lobana teh jelema teh iteu euy lapangan kerja nya heureut akang heureut heureut jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat ngaronjat eta pengangguran loba burukan teh kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera kumaha teh kang cerdas mampu beres nyieun tindakan anu tepat efektif tur efisien efisien dewek bisa euy percaya kakang mah efisien jeung ulet bener bener akang apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat bener tadi dia pentingna euy buku hari akang cukup anak teh dua palingnya dua we sedang ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riab ulah akang aduh ampun ngaripuhkeun teh euy eta indung bapa kabunyang ganying akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat kaituna cara rehat teu saimbang jeung usaha makomo kang teu saimbang jeung usahana balalang krut teh aya meureun baka rupa-rupa kejadian meureun nantina loba teuing anak teh kealaman mata kedah di KB teh kitu murukan direncanakeun ya ulang ngapoe eta dewek ngagotongan mayit walah kitu akang eueuh deui batur dewek jeung Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa ya Pak Haji Sidik we teh mah burukan teh mangkuan tiga tijono sing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit nya untung pangperangan untung da kerasian gotong nu tararatu nu semplak tak-takna nu maot papugu Eta nu aya nu pae mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot teu sakarat nya nu sakarat heuh hi rupa-rupa eta pelebah sakarat kumaha kang kumaha gumantung meureun karesepna keur cager kan tenan kumaha dina amal-amalan eta keur sakarat leungeun teh kitu we tanya kumaha teh kang naon naon meureun teh keur cager teh resep gapleh bener aduh ampun Pantau turunan rupa-rupa nu sakarat teh nya kan nya lu rupa-rupa eta nu sakarat kumaha aya nu kikituan we tanya naon teh tadi goreng meureunan keur hirupna teh resep nyaron matak teh sudi jadi tukang saron teh kitu dah heeh ada
rupa-rupa aya nu keur syakarat Allahu akbar Saha tadi kana? resep salat teh digana leuleung kita maka alah jalmi soleh nu matak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga tenang akang kabeh oge sanjara radi sanjara boh ka radi neraka boh ka sawarga nya kumantung urangna bener kumantung ka urangna benar model kamari nyalonkeun urang legislatif legislatifnya kumaha eta karunya kanu teh jara radi jadi aya sawareh anu garelo aya stres kan aya nu ngagantung maneh stres bari euy stres teh aya nu geus barang beres sejadah ka masjid ai PTL dicokotan deui teh mah aduh ampun lain kabina-bina kangnya meureun asa ku kabina-bina teuing ta eta meureun ubudunya modalna menang injeum artina ubudunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh eta meureun bener Kang padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana sumuhun eta teh emut kadinya da moal langgeng saliwat akang ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan kadudukan bari jeung hirupna teu iman sadengeningan sekolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuhun Paingan loba jadi beurit watir Kang doana we teh sadarea amin da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana getrengna Pandawa jeung Kurawa teh sumuhun dan tetep meureun kudu aya balitungan tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh kitu akang ari sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang sumuhun benten teh eta Kang ya Kang komplit geuning teh Bapak Gubernur aya sadayana Kang ngariung alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat Bapak Jawa Barat Pak Gubernur nya salaku ais pangampih Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan teh leres dina zaman modern kiwari dewek boga ais pangampih doh anu merhatikeun kana sataun ge acan acan dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara doana we sajabadati doa teh pangrojong ti urang sararea sumuhun da urang warga da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana kitu oge sumuhun da urang wargana da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah sumuhun eta Kang daya deui abeh kaurus ieu alam ku saling puji mah abeh kagero lainna naon abeh kagero ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah sumuhun pamimpin rumah tangga di imah jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aya ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah tenan sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta berak ngandung harti meureun urang oge pamimpin ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nya kudu jadi desainer jadi ahli tenan ngarang-ngarang ngabangun kehidupan masyarakat bangsa tur negara anu didasarkan ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ta demokrasi teh di dieu urang salaku rakyat bisa vokal pek nyarita marek nepi ka pelbah mana oge sing nepi ka beura ge pek wae nepi ka peuyeul oge teh nanaon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah laras hak ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang bener tak kitu euy ai cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita kumaha mangga Kang ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata
dorna wah sesepuh kota makuan wah dipikas segan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun Senopati teh dewek oh da dorna mah ti bubudak kasieuna teh ku dewek sieun dijual senalna berarti teh mah ku akang sieuna teh kasieuna teh ku dewek naon sing kasieuna nah kunaon sieun dicet tapi beneran aya guru na juragan pangaulaan jadi wah guru sararea guru Pandawa guru Kurawa guru sararea ayep sama bener sakti mah luar biasa dorna teh wah mentangkeun panah teh tong borok dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna pakat jago-jagoana bener ya nah eta dorna eta cenah ajarna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda oh eta tepat kana sasaran lamun tumuk temak teh percaya kasohor aing temak-temak kaceluk ka kana ngewo kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara dorna teh sakti dina mentangkeun panah pada apalun ka dinya mah ulah tara misleuk eta we bareto maka bal dina jero sumur jakumat henteu ku panah nyabutan dom-doman cep disambung-sambungkeun hiji dom-doman teh ka sumur teh dialungkeun ti luhur pas eta anu aneh namahkeun ku nu kahiji eta nu kadua manu kadua kan nu kadua cep keuna kana buntut dom-doman deui wolok jadi napal cep 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 cokot teh ka luhur surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh mimiti sohor teh tidinya padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek teh menang ilmu kitu teh ngan dewek lah teh di beja-beja mung sohor mung loba duit mung aing mah mung loba mung boga murid mung teh ngamuridkeun loba duit jeung ulah leuheung lamun ka aing murid teh barang kirim marurang tarima nya kan marurang tarima ieu mah lain kalah ngaringkid aing teh ini belut tidak akan kecaduan ngamuridkeun teh di dieu muridnya naon kan urang mah urang jadi sahabat teh jadi sahabat we urang saling bejaan ciri na manusia teh didinya ai ciri na manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta cirina manusia teh eta kan ngatak urang mau urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu di bejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu sama ngaranna ge da jadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes kan nya ieun we urang mah tak kitu euy sae kan da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai kalapangan maka tega kursi teh sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah dua mah pihak musuh lain tina ngewa boga rasa tanggung jawab ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas bikin memperkecil ruang lingkup urang mah tak kitu da ai ditumpes maka kajahatan teh moal eueuh da jadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling proses hirupnya kan hah atuh didoakeun teh cenah buru-buru areling heuh amin kang amin peperieun dewek can pas elingna bener ya kang gelar perang sinupit urang teh ayeuna kang jeung garuda ngelayang wah wah tadating tanding eta dorna jeung muridna dahsyat teh perang teh kang dahsyat ieu di belah kaler di pihak Kurawa teh nyata Buris Rawa kang ayeuna lawana di pihak urang nyata Raden Padmanegara Setiaki Setiaki eta sarua pernah di tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati alit-alit Henca Katuhu Dresna Jumena leres sareng Sirikadi Milu ngiru eta pejuang eta Gusti Sirikadi sanajan bari istri kumaha eta jangan berjuang eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlaya di medan Danalaga wilujeng kaum ibu berjuang teh bener mah ta eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kapentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman emansipasi naon emansipasi emansipasi hor geus digenti
geus kamari pernah dijadikeun anak. Alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta. Di Jakarta. Bapak direkturna nuhun Kalungguhan ya kan. atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek sa-Jawa Barat. Gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat. TVRI Jawa Barat. Gawitan kaping enjingnya 25. Anjing eka. Ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon, pek cing aralus, Ngiring tanah barudak. pake kasempetan ayana ayeuna festival teh sok digawe palus-alus. Palus-alus. Tararandang kayaknya. Kesempatan ieu teh. Gitu budaya urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang. Tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Bener. Mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana. Heuh. Oh, eta Kang. Da kitu. Sagala Heun atuh suganeng ke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh di Bapak Gubernur. cenah. Hah? Laras Kang. Boh ka TVRI ieu Jawa Barat, boh ka Pepadi, boh ka Paradalang. Nya, Cenah. da urang teh sararea Paradalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah, nepikeun program pemerintah ka masyarakat. Masyarakat. Urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator. Fasilitas. Heeh. Bener. Da kitu sok sararea ngan omat eta hate ulah goreng. Ulah kiruh kate teh. Saur Bapak Sidik Amin teh mah tina ti pajagalan. Bakang. Qad aflaha man jakaha. Anu katepi ku dewek da dewek beja da tidinya. Kumaha? Hartina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena. Hatena ngabersihkeun hatena bener. Ditemak deui ku salah sawios hadis. Hadis kumaha? Khairunas anfa'u minanas. Kumaha teh? Jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui. Eta bener. Tah kitu euy saling we dina waktu ieu. Heuh. Oh, eta Kang, salin hampura, salin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon. Amin. Oh aya 20 leuwihnya. 20 lang. Pamilon. 20 lang. Heeh, rek didoakeun. Atuh ka para yuri wilujeng. Pilujeng para yuri ulah. Ketua Pepadi oge Bapak Caca. Caca, burukan. Pak Kang Uu ka dieu. Pak Uu ka dieu. Atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung. Padada Rosada. Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung Amin. panjang jabatanana. Amin. Kang. Cing nereke jabatanana. Amin. Anu nyaah kana seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge. Nya merhatikeun ke seni teh. Mudah-mudahan we parajang yuswanya Amin Kang, amin. tak kitu euy. Kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah micieun runtah ulah di mana wae. Ulah di mana sokna, daya tempatna. Bisi micieun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah. Bisa kahuruan. Jelgur kahuruan. Pan rugi Mun di kota Bandung teh mameureun ciptakeun kota anu bersih, bersih. Anu nyaman, anu nyaman. berhijau. Bukan teh. Hah? Berhijau. Komo deui panket 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia. Se-Indonesia. Wah, hebat. Wah di dieu Kang beres. Hebat. Komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku Benar. dunia, ku UNESCO. Aya sumbangan pan satahun sakali mah keur wayang sa-Indonesia. Sanajan bari dewek sanarima. Dan bae teh di mana nyangsangna. Cara cair gitu kan ke urang. Da eta we cekolot cenah. Masyarakat Indonesia Kumaha Kang? kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum. Doh, da kumaha teh hartosna Kang? Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani. Aduh mani, kawani parani. Hah? Naon sababna henteu mararandi sabab eta pancurana loba nu menet. Menat da eta jadi teu ngocor. Teu ngocor, teu nyalur. Jadi mah teu bisa
samani. Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kana wawuh. Heeh. Tah ieu teh seolah-olah dipenat kitu rezeki ti luhur ke raya teh. Can BLT. Loba dipengkolkeun. Can BLT di parentet. Can BLT tirituna mah mulus datang ka handap rada lieur. Rada disebitan. Heeh. Urangna cing gablek pucus deui. Dibere gas dijual deui. Wah, geus serba salah hirup teh di dunya. Serba salah kan. Hah? Diperhatikan ku pemerintah teh dijual gitu. Hah, rupa-rupa. Hah? Ai geus dijual inget deui kana gas teh meuli deui. Si keneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh? Pesta demokrasi. Tingkat legislatif kan. Legislatif ngaduakeun kanu tos jara radi. Benar. Kanu acan atukeun ada tahun engke ge aya deui. Aya deui. Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana. Benar. Hah? Doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu. Doakeun ulah cara anu geus-geus. Jadi beurit ulah nu geus. Lain ai kabeh mah ngan aya Aya oknum. di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy. Dina sagala papasualan oge aya oknumna. Hah? Oknum wakil rakyat. Tadi dia perlu disterilkeun teh. Benar. Hah? Ngan aduh aing mun asa rawing ceuli. Wah, asa kabentar gelap akang. Eta tukang mariksa, tukang newakan korupsi ayeuna terlibat di maehan batur. Mending asa kulebah kan. Hacida atuh ke bangsa urang ayeuna. Nah, rupa-rupa kan. Mumatakan nu geus doakeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh satahun sakali datangna oge. Aya teh ai gaji pada gembleng. Heeh. Aya teh jelema nu kitu gaji we. Da sarua jeung korupsi teh teh. Ai gawe eueuh. Aya di gawe nunutan. Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadaon heeh sing ngacai. Na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai. Hah? PKS mah geus mah ada kan bener. Heeh, alah. Heeh kitu tah euy ti deweknya. Om, nuhun Kang ah. Sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh. Sing nyangkaru. Sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamardekaan tina tangan jajahan. Bener eta kan. Lain ngarebut nyokot. Nyokot we. Urang nu direbut mah. Bener. Ku penjajah bener. Urang nu Toh pati jiwa raga heh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi. makan. Nilai juang teh di dina gedurkeun, tak berjuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang. Pejuang. Daek bebersih oge eta teh pejuang. Sami. Artina ngeusi kemerdekaan. Bener. Lain perang wae bajuang teh heuh. Bener. Lain Tuh, perang daurang. Lempor runtah di kota teh muni kesal sanajan keur numpak mobil eureun. Gitu, cokot runtah teh tuna dina tempatna. Da berjuang di alam merdeka urang mah ayeuna mah. Da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ke dina obag. Nya jadi tahanan politik jadi sarang-sara. Cekur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir. Kausir. Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar. Bararegang tapi pada ngahormat. Jadi kena pejabat baheula mah teu. Teu da tina berjuang. Baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui. Panti balik teh. Lebar heuh. Da teu ngarasa berjuang atuh tadi. Heuh aya teh jelema nu kitu aya. Henteu ai kabeh mah. Sudah kumaha cepos yang ngomong teh muni kaluwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung. Sabodoh teh tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh mah. Heuh. Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon. Naon? Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kulit dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh. Oh dewe ku sia nu maehan. Heeh. Atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah. Lain mang paur. Heeh. Alah. Ya. Kang, Alhamdulillah deuleu ieu duh.
Oh, rempegang. Bagja teuing. Para dalang kadarieu nu bade tanang teh Kang. Para dalang aya. Oh iya, Yuri. Yuri. Aduh, kula warga besar Pepadi Kabupaten di Jawa Barat. Nuhun. Anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta di pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu. Lumatak ulah di Pararanet oge rezeki keur seniman anu dihanap teh kieu ye. Sing aya khawatir gitu. Sing aya khawatir. Heeh. Bener Kang. Ulah subuh sorangan hirup teh. Ulah boncenang sorangan. Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh lah. Loba sukses. Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit kerata sok sewang-sewang kitu teh. Masing-masing tara inget geus. Ai digawe berjuang kudu babarengan ai datang duit geus sewang-sewang nyara rumput. Nyata kitu ai can datang duit sararea teh. Baru kadang moal ngait kana ti korong mun nya. Pasti. Diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh. Sarua jeung di baruang Kang. Sarua jeung di baruang. Lumatak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing teh pae. Ulah. Jeung teh pae segala. Ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot. Atukeun bae dua. Derepek pikir ku si leuing. Ai pae pabak. Geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui. Ya, Lamun umurna 200 tahun kali sabarap tahun deui geus sok. Eta sing pajang Kang. Bayangkeun ku si leuing. Sing jag-jag 50 tahun deui mah ayem. Alah, di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing. Sabab dulur dewek sajabati dulur teh geus jadi lanceuk. Nya Kang. Pak Haji Sidik Jeung Bu Hajah Nining. baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bager ka aing ti Jono. Geten teh mah. Ngan kade deuleu. Naon dari akang kade? Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba Naon? loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti Jono jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan. Eta dulur aing. Ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh. Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kade cing hati-hati perlu diketrok heuluna teh mah. Kade bisi ngaku-ngaku lain. Alhamdulillah Gusti. Jak kitu Kang. Tararepung urangnya. Tararepung. Jang. Bulan. Sakedeung deui euy. Naon akang sakedeung deui teh? Sakedeung deui. Jam sabaraha teh nya? Nah. Nah teu akur euy. Jeung eueuh jaruman di jam teh. Jeung jamna ge eueuh deui. Puyuhan itu. Alah. Kira mana meuli jam itu. Nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu bubuka festival wayang golek se-Jawa Barat. Jawa Barat. Enjing ngawitanya kaping 25. 25 Kang. Kitu ayeuna di wengi ieu dibalakan. Doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuda. Dalang mah tiada hari tanpa inovasi. Betul. Tiada hari tanpa kreativitas. Naon silih seblokan. Dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu. Kanu teu nyaho datangan buru-buru. Gitu. Da moal rugi nya moal. Bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina. Dewek oge anu sakieu geus kakolotanana tetep diajar. Sapanjang hirup mah nya euy. Kitu. Dari ilmu ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggaleun. Ilmu mah jeung salere. Apan kudu ngidung ka waktu bibapa ka zaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi heuh. Ai belajar mah terus. Ulah ngabogaan cenah geus kolot aing mah geus terlambat. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Betul. Benar Kang. Kitu dah. Yuk. Apa katu didoakeun sing salamet Kang? Bukan raya lumur mimit raya ngerana. Ini rakang sami apa ada kalau mampan.
Batara keras. Dina mangsa enjing-enjing parantos beberesih menekung kanu Maha Agung kantun ngantosan jam anu ditangtoskeun kedah ngawangun gelar perang di Tegal Kurusetra. Arya Satya Kipat Manegara sareng sena nguningakeun cara jeung katangtuan dina Bratayuda ayeuna ka sajumlah para prajurit. Nampi panyaur ti Bima anu sami jadi senopati alit-alit tina waktu ieu. Alu mampah ngeprek soter merakiping sosoteran. Ieu Padma Negara tandang pikeun ngayonan Yuda sareng Burisrawa. Oh, oi. Wajib dipuji puja. Babi begitu. Wah, mudah-mudahan ulah. Oh, woi. Oh, Burisrawa. Senatian hawa pinter ora kateng bisa rakatana. Aku ora wedi. Satya ki moal ngasir teu prajurit. Moal ngejat di pakalangan, hai. Moal mundur teu tempur sanajan nepi kana pahan pati kaula. Ieu ge. Ancur lembur papan kali tulis daya halanganana. Eta
Hei manusia bakal datang Wah, kumaha kulang. muga timiti caritaan jeung rengkak paripurna kaula jadi sejarah bacaeun ranjeun Tenan. ajen jual dina dada gedurkeun ku sampean Sumuhun. para nonoman sakabeh Kulang tomom naga. anu bakal datang Leres. geus kacontohan Abimanyu gugur Wah, kantenan kulang. hiji satria Satria tuladan tema tuladan. anu geus korban di medan daralaga nepi ka karansang banyu duh Wah, emut pandedek kulang. nabuguh asuhan kaula aduh. Utang terus. Wah, teu kabayang wae adi. anu hayangeun ka indungna si Abimanyu teh nyata si Buri Serawa teh baheula tah marukana mureuna si Badra bogoheun Burukan dengan beut kitu mika hayang ka Subadra yang penek yang pedekrek itu bulan. aya amakeun teh ka aing ti baheula Punya asa dikantegan bang. asa dikantegan bener asa dihalang-halang Jalan-halang. padahal kumaha awewena tuh awewena teh sudieun teh kumaha Kantenan. ayeuna waktu palitungan aing kudu amprok jeung si Buri Serawa jadi Jadikeun aya nama bulan. Di payun bapak menghungkul. Iya eta bulan. teuneng ludeung hanteuring rang aing Eta kunya. assalamualaikum goblok sia Mun urang mah cing atuh mun bewa. ngomong ti kajauhan kene Bewa Udah, heula Nek. atuh. jadi mubadir assalamualaikum Aku dah air luas sarua jeung nying sieuna jotorojo we tuh. walar heula atuh waalaikumsalam lah Makin jeung ayalah segala makin kaki. Pas nyungkun. lamun di jilbab ulah ngadahar sukun Naon teh teh. naon maksudna Maksud upami ngajawab ulah nyungkun halus teh kan. sangat pun aya hibar ulah nun duh Wah, hawa perang atuh akal. mane nyawa si Buri Serawa kantenan ya. Anu anak saha satua Amun apa? Buri Serawa teh upami teu lepat mah putra Batara Guru Anak saya gitu. Prabu Salya di Manaraka Nanti kapungkur ge terang. Kan hayang saya teh mah hayang we nya. Da ieu mah supados seuri we. Tingginya bisa ini si padoseri segala. Peranakan teh Buri Serawa teh. Ai indung nanti manarakan. Bapana mah ti Manaraka, indungna mah hilap deui teh duka ti mana bangsa naon. Sami sareng abdi peranakan. Ari akang mane oge peranakan deh Peranakan abdi oge. peranakan. bapakna Sangsara indungna beunghar. Oh, paingan. peranakan atau jurigu gitu mah Turun ka papan. Naon bieu tiis abdi? tis Ya, tidak kumaha teu parantos takdir teh mah. Dan dalam malu teh kan. tilawanan kaula dina dangat ieu Buri Serawa Mung kade eta Buri Serawa teh sih. Mau boga kelebihan naon. Kapungkur eta dikade ku 300 urang. teu dah Henteu. Wah, eta nying sieuna sia kaing boga kadua supaya sieun kaula supaya miris meureun. diduruk dina seuneu anu sakitu nguntap-nguntap teu panaseun Eta ilmu ilmu naon ngaranna Buka ilmu naon? di mana sia didurukna Sieun aya sieuna mah di teu di Ciparai. Ari beri sa. Manehna cicing deui kolot. Paingan teu deurang kan itu jauh. Jangan deui gitu. aku horawudi Sieun Teteh dek ti baheula can ngarti teteh aku ora wedi teh naon. mirap. Naon teteh hartosna teu sieun Sieun. teu sieun atuh kitu keur teh sieun kitu mah jeung ora wedi naon teh.
Asalnya orang Jawa orang mah. Jawa sia. Saya Jawa Barat. Jawa kamu. Jawa Barat tepan gaduh TV. Ini mah pada disebut lagi siaran publik. Siaran publik TVRI Jawa Barat. Jawa Barat. Anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda. Sunda seni tradisional. Abdi marketingnya oge. Pikeun milerian sponsor. Akang nu miriman tempe lagi. Geus aya. Aya di tukang bako. Ciwir katanya. Bako sebul. Bako. Ciwir kayaknya. Sana si Teh. Naon? Saur Juragan Bima, saur teh aya harewaskeun sakedap. Di mana dah? Di mana dah? Ye sing beta satu. Di mana dah? Dito. Ini kabina-bina teuing saur teh tenang we atuh. Jauh jelema awak perang. Calm down. Naon? Tenang. Naon Kang Dawon? Naon kabdawan teh? Tina beas teh mah kayak gini gula beureum. Dawat atau belenggu teman-teman. Dawat. Elah, ampun. Duka naon bulan. Di mana dah? Kali dicu bulan. Hali. Balik ka Kang. Sampurasun Kakang Bima. Bima anu parantos nyayokikeun tanaga pikeun jadi Senopati halit-halit. Doh, ieu kitu. Wah. Aya naon juragan aku. Bola dia bola tamtama. Sakedeung deui sangkala disada nanakeun urang kudu kumpul ngawangun gelar di Tegal kudu setra. Iya. Ulah. Aya waktu saja urang manfaatkeun ye. Ulah. Sakri, Wah, Sakri. Kaulah. Ayo. disauran bulan Kaden. Sembah kabeh atur kaya panjenengan. Yuk. Aya naon yuk? Mengko dise. Wah, kabeh atur sih. Yuk. Disimangat ya Kang. Pilih pajar bohong abdi. Percaya. Aduh, wilujeng agan. Sakedap deui panginten angka. Iya. Doa. Bejakeun ke bapa maneh. Kan tenan we kula nu ngadinten oge. Pun bapa mah kieu we kula. Ngadu awe. Di sisi Tegal kulo setra paling kaler teh geuning nu aya saung ngalit. Iya. Kieu we Bari kanya. bari jeung bari meuleum jagong. Naon? Sare. Regete gitu bari lagi. Nuhun agan doana saurna puris rawa eta teh. Iya. Musuh ti Lelemut termasuk. mudah-mudahan we. Naon bakal keur kaula? Di maneh naon? Ai ti abdi memakelan teh ulah gugur memeh tempur. Eta. Tuluy. Ulah perlaya memeh perang. Hartina. Hartosna teh ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki. Lumampah ka medan danalaga ulah dendam. Lumaku ka medan tempur ulah ujug.
mun ujug anu nyeredkeun mun dengki nu nyeredkeun mun dendam anu nyeredkeun kana hate hartosna eta teh parantos gugur memeh tempur. Wah, aya Iya. Nuhun, nuhun. saprak sasaran. Naon cenah? Nuhun cenah sia teh. Saprak sasaran Pak Haji Sidik. Leret mun urang mah. Ulah picirakeun. naon sia teh Ulah, naon teh gebrus. Nah, si teh meni muka hiji di dieu. Anana di dieu gelega, di dieu ah. Mending mung babarengan atuh. Sok tiiseun. Moahkeun bae di dieu teh. pot Eh, naon ti maneh bekel enggak. Upami agan bari angkat kapang perangan amanat ti abdi cing kumaha ulah nyerak artos saya nama titipkeun ka abdi. Hayang dibikeun ka manehna. Upami agan ke gugur bedan tempur maot eta artos kusaha sebi. Ai kitu bari titipkeun ka abdi dibikeun meureun ku abdi ka duhakna. saha nu hakna teh Si gareng. Ya, Kapang perangan mikeun duitna teh ka dulurna we. gitu. Tak kabatur betara. Lain kuna naon abe babari motong. Datan nira tangga demane upah kulingan rana. Datan nira tangga demane upah kulingan rana. Ngantosan waktu kana sangkala disadar. ieu iki Padma negara ngadeheus ka Arya Bima. sembah kapihatur konyok panjenengan Kakang Arya sembahmu aku terima Ti abdi ge teu kantu dagan. nuhun Ti abdi ge nuhun wilujeng agan. Gara tebus nasib tuang putra Raden Abimanyu. Sumuhun. Teu sangka dirinya eta budak. Abong Yuswa Kang. Ras eta kubageurna juragan Abimanyu. Patu. Nya ai pangeh teh nah. Pot boga jangan. Teu boleh medad saku aing teh. Nya Kang. Heuh. Kita geus membalikeun sena ka Cimol. tansah diajeng-ajeng sih anu dising harepan ayeuna teh saha Kusaha teh? musuh anu bakal dising harepan saha Sieun Kurawa lain pilawanan saha anu bade lawan. oh si Burisrawa sih Burisrawa Burisrawa. Eta anu bogoheun teh ka Gusti Subadra kapungkur. ya Anu waosna keuseun. Ka abdi oge kapungkur teh Burisrawa teh namut Batu Ali. Bener teu mayar da Kang. Nya cacan mulangkeun pikayeuna oge teh. Nah eta gemesna Kang. Da menta na oge cenah cepot buru-buru kanya menta pelet uing. Oh, harita teh. Ning teh ieu we Batu Ali cepeng cek abdi teh kitu. Oh, cek Akang. Nya jadi pasihan ku abdi teh batu batre. tiis ya Ki wajar ah. sang saya What? sang saya Wah, sing persanten. si persanten Cak saya kene. letik setiaki mua ngejat di pakalangan nya aing anu tanaga mah kuat tapi taktik Teori. atuh Nyata ulah sombong gitu. Letik-letik sabera. Ieu teh waktu balitungan. Dina sombong sok aya lamun sombong sok aya mamala. Eta pemerintah Kang. Ulah nganggap enteng teh ke batur teh di luhur langit aya langit. Nah eta we. Eta ulah gede gule. Hirup mah Ulah atuh gede. dalar rasulan itu oge panginten tetepung jeung urang sakitu taun teh da puguh ngelmu sarua. Ngulik batur Kang. Ngulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos kulan. sing percaya mah
apaan Sudi mati suka perlaya tibatan ngejat di pakalangan tapi tetap waspada mah kudu kumawi sok kurang latihan heula sakedeung kurang latihan heula sakedeung iya panginten ngamangpaatkeun waktu sih sokanya latihan heula sing baraleg ai heuh marek jadi pamilon alah ampun roba kriteria bakal dipunten ya sing hati-hati kadang Yuri nanti barudak ngora unggul dulu patutun dalang apep aya nu kolosya urang Asep Teruna kejadian langka teh makhluk aneh bisa jadi Yuri alah eta dulur aing Asep Taruna maka dia disebut makhluk aneh cenah anggeus sih pi omongan anggeus sepanjang belikan sih cenah kadeh cara nyerang jeung cara diserang ulah cara nyerang jeung cara diserang oh mangga atuh nuhun we sata cara ge nyigah mon dan nyigah karena latihan catur gitu akang abong jiwa perang unggul ka aing deh kerangas akang eta ku sarumangetna da teh mah da teh sieun yang hareupan pae mode dewek kitu nya akang teh sieun bener aya loba ka sieun eta mah yang hareupan ditagih aing mah sieun teh haling daula sae wilujeng kulana sing atos-atos sing tiasa ngimbangan karena pihak kapalana ya permios dit muni karar itu ayo atuh ayo jo ieu ka aing teh setengah jam lumayan mangga kula maksudna cara nyerang jeung cara diserang oh mangga siap tapi punten ye ya punten sok anggap aing musuh siap jadi cara nyerang sareng diserang iya sok serang aing serang punten ulah mah punten sampun lumatak cing hati-hati sia di dia kudu make gerak tipu deh lah taktik gerak tipu pake lain ngukur fisik gunakan otak pake siasat jadi cara nyerang teh supaya ulah katakis kumaha jadi hal sakitu ulah katingali bisa nakis nu bieu laras jadi ulah ngadukur ngomong wungku sia tak itu cara nyerang teh jadi supaya ulah katakis kumaha carana siap wah sok salah waduh salah teh salah na masih keneh katenyo bisa katewa huya oh gitu cara nyerang terjadi ulah kaciri ulah wah punten halus lain punten karena yang rada nyeri seketik sok carana newak musuh wih geus kieu kumaha diseret sok tong beja tuh woi aing kaseret pan iya nah lamun kaseret kieu
tanaga tuturkeun tuh sok seret ieu tuh tos kieu apa karingala tah siku atuh lain serius ya latihan teh sing serius dinas terkalawanan musuh nuhun oh cari jadi cara newak teh gitu nya ya lah aing gerakan timbangan teh tuturkeun tanaga musuh nuturkeun tanaga musuh ya kamana buratna persanten persaimbangan sok wae diseret iya wae ya halus eta teori teh halus maka naon di akang teh ya kitu gunungan aing teh eta jurus timbangan ti aing keleutik padahal di bejaan mah teh nyamut keneh lagi inget keneh eta bega yeuna juragan Bima pada jasa akang oh da dewek oge saeutik gedena milu ngalatih kiring akang latihan jeung pajak ngan gegedena mah baheula teh ngelatih jajan aing teh eta musuh newa eta musuh nyebrut maka tong kope ieu newak ieu motong ke leungeun nyeret ka dieu eta sakilat leungeun nyologodor ka tukangeun musuh mawa ka dieu di kieu ti dieu digendong cerat didinya alah aya ku kitu bahemut keneh oh ngerti di akang heula geus latihan di lagi jeung duit lain dawala suka tetenya kuring datang oh udah kalangkang goblok da aing kana kalangkangna wawuh beda rupana beda kesehatan eta ilmu usik itu mun asa wawuhnya jeung usik kudu dipake ku urang pan urang mimitina ge akang da manehna mah sapaneurieun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ingin keur budak tak silaing oge dewek teh bisi ieu bisi naon bisi diparangkeun ke dipangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah silaing ai geus masaki dewek teh temblang teuing bisi silaing poho deui ai kitu ai soal ilmu mah kuring mah moal poho ngan kana hutang si masak poho teh teh gara sok da aing teu percaya henteu ka siling teh soal usik teh sia mah baca capek unggul bener can pernah oh bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan can pernah latihan da ai kuring mah moal waka mundur can kaasaan mah percaya nya hampura we ye oh sok gamburan segala dan akhirnya latihan tapi sia mah sok nyaan ah kades ya moal atuh beakeun tanaga keungke meureun aing hah ya goblok sia montongan deui sih cuy da latihan ieu mah dari-nya atuh heeh hoe yo tuturkeun turkeun hoe ya terus seret kuring da halus hoe wih dah oh bener euy bener euy air ikatna mah mau itu weh potong musik leuh kumaha geus kieu sok aya nya ka dieu eta bahayana mah tuh dah eta nanya duhan da aing nyeri kumaha we sagan resort teh alah weh musik kumaha kita aya eta akang teh lah nginjem nya nginjem tenaga babaturan kumaha mau ditokok kuring tah tuturkeun tenaga si lain ha anu nuturkeun tenaga kieu kumaha geus dihanap mah bisa walakaya bawa ke di sa dibawa ke di teh hese pan so bawa deui ka dieu balik ke tah ka ditu hese ka dieu hese
da cek dewek mending cicing